si bapak mah di ditu keur bobo. Ujang pindah sare eta si bapak. Iya mak, bukan cecek ujang kemana? Ada pet tadi saung sare deui. Teuing kasih da teuing kitu ku aing kitu urang udangkeun kitunya urang Banyur. Sakalian duru kitu ku aing saungna ya paya teu bisa pindah sare ka itu ka dieu ya. Ieu, rek udang deui moal. Ari sugan teh kitu ini ti imah teh dek digawe ka kebon teh kalau kang adon HS deui wae ieu teh atuh. Kopi nyaah. Duh aya ngeunah kopi teh nuhun mak. Kita ulah kumaha atuh da kali nguyup nganaon oge. Naon mak? Jang, bapak geus gugah acan. Geuning di kamar mata aya. Ai si bapak ka mana? Geuning di kamar mata aya. Kan si bapak mangarengkolna pindah keluar mak. Astagfirullah dulu eta. Kudang kencing. Jung atuh hudangkeun ku Ujang Jung. Iya mak. Si bapak sok nangang WP omongan si emak. Pak, kenal gera-gera. Nuh. Ya deui ah. Buat pak, kan apal adat si emak kumaha. Nuh ah, nuh. Bapak mah meni hese pisan, apal adat si emak kumaha. Mak, si bapak nage teh hudang-hudang. Haling kok mah urang-urangkeun. Dasar lalaki nurus tunjungan sare wae yakin. Dasar lalaki nurus tunjungan hayo wae sare rek hudang deui moal ieu teh. Astagfirullah. Aing mun hayang nu keur tamah da nu kitu teh da. Ya, cekain oge si mama nyerenteng wanian. Pak, guat bisa si emak ngambek nu kaduana. Yang ya bapak ratu nuh penting geus ngarona ah. Ya sagadeng deui bejakeun geus emak nuh keneh lah. Ih, si bapak mah geus teu apal wae adat si emak kumaha. Mak, hese ah. Ini salah kita ih. Kang yang sakedang bae ke urang hudangkeun ke ari erek inget ka kebon. Mak atuh jang ik ameng heula. Ya Jung, tong jauh teuing pandai ka kebon jeung si bapak. Ari sida teh ka mana? Duka daftar di mak aya. Tos mah ujang mak ik ameng heula. Paingan gandeng eta si bapak we kisan hudang. Cik aing mah ekstra pusing tarik si bapak hudang. Bapak si magus gandeng, bapak can hudang-hudang. Oh. Ayo garanggu lah. Si magus gandeng. Mana si emak ka mana? Itu pan keur ngirum sieuna di dapur. Kopi gitu ah. Ngopi heula meh kaleuweung. Masih bapak geus gugah tuluy minta kopi.
kan kopi we meni asa kumarna ting. Patnya mah cik si bapak. Keun lah. Antepkeun heula. Udang sare lain giat digawe kalau kahayo we sare. Ari aing tos di mana? Aing mah tos sasapu mah. Barang sih di luar. Bersih. Sakalian ngetakeun si bapak mah geuning mah dihajakeun ditarikeun mah. Ah, nirarudet aing mah boga salaki teh. Kade jagaannya aing mah boga salaki teh ulah ka tukang sare nya. Nya mah Mak ge rudet boga salaki ka tukang sare mah. Mangga sasak cai kopi lah. Cai kopi we. Ari digawe lalu hia gara ari kana kopi mendiri we. Gawe heula di mana-mana oge. tuh mah si bapak jadi we ambek meureun indit da. Mamah ngomong teh da sok sabari ambek wae. Atuh darek sahanu teu amek atuh da wayah kieu canda kudang geura sok tinggal itu batur mah. Nu geus kaleuweung geus kareumah atuh. Ari ieu kalakah sare keneh wae we ngimpi we terus. Da moal ararang geus ku ngimpi atuh. Ngimpi menang duit meureun mah. Ngimpi menang duit. Mending. Aduh. Kemana tuh ieu? Majikan adat-adatan wae. Taruh tunu apa penting das ngarona begadang. Nah, ningka leuweung ini lah pindah ka saung ka ditu ah. Mana di bedog deh nya. Mama apa tapat cuan? Kalau ah, Jom kan tuh lah. Taruh dah di mana? aduh, aing ari geus kieu teh. Majikan ngopi acan. Ayo we makan-makannya ho apang tes ngerona. Mbah yang ngopi eta tapi da tunuh keneh deh. SD wadi di saung. Geus boga tunuh teu kuat. Dah, usah saha. Ah, sare deui dia mah. Aduh. Ini kena HS gitu lah. Baduli teuing ka leuweung make deui we ah. Teh mugut tunuh aduh. Tapi karepeun atuh aduh pamajikan adat-adatan wae. Untung we jauh ka mitoha jeung jauh ka tetangga jadi teu arapaleun. Mun deket jeung tetangga mah beunang saera we ayo we durdar saban poe. Saban isuk teh pirame ta kopi. Kana teh sok dibere eta ge duit mah. Dasar aya geus kieu teh sok ambil balik ke imah. Teteh, yuk mama usaha. Mana Ujang? Oh, lu si emak meureun. Mama, yuk mama usaha. Kop, eta teh jang ujang kop. Kop. Kop mam jang ujang eta teh. Sok, di dieu. Calik di dieu. Kop. Bari calik ari barang mam teh sok. Kop, mam. Mak, sebab tadi kukulutus di itu kunaon? Aya tamu dan teu dibere kopi ku emak keun bae lah antepkeun ngan hayu we kana kopi we. Kop, ujang we ieu kop. Mam.
tah nyai kade mun boga salah kita ulah kawa si bapa anu ngadul nyama insyaallah. Da tarudet geuningan ari anu ngadul mah. Aing mah anguran mah boga salah kita kanu getol atuh anu bisa ngabing-bing ka nyai. Ulah anu kitu patut tapi da lain teh nyaah mah teh kasih bapak teh ngan ari ngan si bapak teh teuing kunaon mimpi omongan wae di imah teh. Hayo we kana kopi jeung sare. Ada digawe gara hararese. Masa kapeng teh sok rudet. Capek atuh emak meureun si bapak teh. Sampai hees meureunang paling oge. Gaweuna borang peutingan sare aya rajan kaluar ti imah ukur ngaronda ukur ngopi we jeung main gapleh di batur tuh. Untungna we urang mah di dieu teh jauh ka tetangganya coba lamun deukeut mah meureun geus gararandeng we meureunna nya gorowokan. Mak, dan nu ganeng nama emak ada si bapak mah teu ganeng da tara ngalawan ka emak ge. Atuh da panjang mah teh bakal lamun gandeng teh bakal tingku pusing ieu teh jang. Atuh da gaweuna tinggal ku ujang sare dihudangkeun ku ujang hararese apa nanya. Tuh mak nyai mah geus bebersih geus ngalaan jukut ka ditu-ditukeun. Heeh atuh keun wae syukur diajarkeun wae dari budak awewe mah kudu sagala bisa kudu sagala daekan. Da ari jelema mah teu ngeunah taina ngeunah mata nagana. Mak, pas can aya ujang, emak sok galak tara ka si bapak. Nah ujang mah kajeng nanyakeun kitu ka emak. Padahal we ayeuna emak jiga nu darah tinggi amuk-amukan wae. Apa ngaranna ujang oge si bapak kumaha gaweuna teh ngan sare we pindah ka itu ka dieu teh geuningan. Tah engke lamun cai geus asap anteran kopi ka si bapaknya. Emak teh da nyaah aya ka si bapak teh sabenerna nama ngan pada si bapak teh sok piomongeun wae ada di imah teh. Mak, ari pi omongan mah si bapak piceun we. Ujang ari ngomong teh ulah sok kitu da mama ngambek teh lain teh nyaah. Da mama mung teh udah jadi randa. Mung mama. Ari lamun nyaah mah ulah ameng-amengkan wae. Heeh apaan emak teh amak-amakan teh lain teh nyaah ngan rudet ku si bapak teh ngan sare wae di imah teh. Ai ujang rudet teh ningali si bapak sare wae. Ya sarua mah ujang oge. Heeh matakna mah teh amak-amakan wae teh lain teh nyaah ngan bakat ning kurudet jang. Pokoknya arek aremeng mah, mama arek ngesakan heula. Nya mak. Ramai nyari si emak di bumi mah. Asa aya hiburan. Ujang tapi ganeng wae. Udah dah teteh mah. Teh ada ayeuna teteh ka kebon teh ka mana? Teteh mah di dewe ah. Seharian kemana-mana ieu teh. Nya teh Ayo ujang ka mana? di dieu we ujang mah jeung teteh. Nah, atuh di dewe nya baturan teteh. Nya Dah heueuh ieu teh kokulutus wae oge kita kesalak kita da ari hate emang meninya ieu teh. Heueuh edah sudah boga salah ketingan pi omongeun jeung pi omongeun. Eta kacudah ku ngedulna beura
Jang. Iya kopi geus asak, geura teang Jong si Bapak Jong. Ya mah orang teang ku Ujang. Bener si emak kasih bapak kopi teh kopi wae mungkul. Si mun teang heula karunya si bapak. Wae ka Ujang tah nama. Kiranya kan si bapak mun ku si emak tuh. Mikir-mikir wae nih ku Ujang. Ya si bapak kemana ini Allah? Mana si bapak? Pak. Mana atuh? Terus ini. Pak. Deh si bapak cesare di situ di dieu deui. Pak, enggak geragu gah? Pak. Wih lah itu kopi, Pak. Naon? Kopi, Pak, itu di bumi. Ih, aing mah di ditu diganggu, di dia diganggu budak teh. Engke ka ditu lah. Enggak, Pak. Ih, kan apal ada cima kumaha. Mas bae lah, bae. Kayak ka ditu Bapak. Wah, aing bejahkeun ka si emak. Rudet dah tuh hese di hudangkeuna. Kumaha lamun dibejakeun. Kemana nu neangan teh nya? Gitu. Ai karunya nama karunya dicarekan wae salak teh. Ai teh geus diomongkeun wae nya. Pasti nalung. Kasihan kasabaran. Ih, ai. Sama. Kadieu ngen. Dieu. Mak, geura panggegerkeun atuh di dapur cuk. Nyakeun kewe nya sekerabe mak keur nahan cai. Oh, ujung aku. Ini apa, Mak? Ini sih ya gitu. Ayah si bapak mah di ditu keur bobo. Ujang pindah sare eta si Bapak. Iya, Mak. Gan cecek Ujang kemana? Ada tadi saum sare deui. Teuing kasida teuing kitu ku aing gitu orang udangkeun kitunya orang Banyur. Sakalian duru kitu ku aing saungna ya paya teu bisa pindah sare ka itu ka dieu ya. Hai, urang teangan geura. Di mana ayeuna? Gitu, Mak. Ieu mah kudu ku aing ari kieu masarana. Dulu eta astagfirullahaladzim asa kamalinaan itu jelema teh Gusti. Ye, rek hudang deui moal. Ari sugan teh kitu ini timah teh dek digawe ka kebon teh kalau ngadon HS deui wae ieu teh atuh. Kamu itu nama Ampun teh. Borong mah dipikanya aku mah tuh kopi geus ala rasa kalau kasare wae di dieu. Nya kumaha hampura dong, tunggu. Hampura. Kayak mah geura kopi teh kana panon kan meh teu ieu teh sare wae geura. Ayo balik. Nya. Panggil deui. Ngopi heula we bae. Rewe-rewe gada. Rumah dia. Tah, kopi teh tah, kurang kumaha pamajikan mah. Bawel-bawel oge. Merhatikan ka salaki. Nya tuh mah aduh hampura da. Tunggu karona nang ka isu. Meni bosen ngadenge hampura teh. Sok leuwat atuh robah-robah. Nya. Ya, bapak cek Ujang ge ulah neangan pi omongan. Sekarang yang budak mah naon lah mending tadi tuh ya kira ameng ngopi Anger we bang amuk mah Ujang ke barerang. gula kopi nya
Duh, ayangeun aku pita nuhun, Mak. Nek geus kumaha atuh da kali nguyup nanaon oge. Ya, cek aing oge. Aya naon meni asa dara-dara me? Biasa we ieu. Sok diomongan wae mah. Bapak saha atuh? Bapak hidup. Teh, ulah ngadeketan kadinya bisa ke barerang. Emang Jang aya naon kitu tadi? Wah, teteh mamual apa kejadian tadi? Emang aya naon kitu Jang? Tanyakeun ya kasih emak. Mak, emang aya naon kitu tadi? Lah, adi maneh dianggap-anggap teuing. Tah nu ceuleupeng mata bapak maneh tah. Sok diomongan wae. Yang geus sok atuh lah. Bapak mah ka tukang heula, ka cai heula. Adeunana ge geus bau badot katelenga mandi. Si emas sok sagala wae. Atuh da sok diomongan wae mani rarudot. Mak, ada si bapak kemana? Pancina tadi teh cenah rek kacai. Pan kuduna mah kacai heula kakarek ngopi, ieu masuk dibalikeun si bapak mah. Mak, temen emak ngamuk, ujang mau asup yang seri, tapi karunya ke si bapak. Ndak mau oge sabenerna mah sok kuatir ka bapak ujang teh geus dicarekan teh. Sok karunya dayana kituna mah dicarekan wae. Ayeuna atuh da di imah teh sok piomongeun wae, jang geuningan. Tah ai ka hade emak teh amak-amakan kasih bapak teh lain harti emak teh nya kasih bapak. Eta teh bakat ting punya emak teh ngan pedah ari emak teh sok rudet geuningan ai ari si bapak teh sare wae di imah teh. Kadang-kadang geuningan dihudangkeun ti dieu pindah ka mana geuningan. Sarenana teh kacida-kacida teuing da kana sarenana teh eta teh uyuhan kitu tah teu lieureun kitu nya. Henteu meureun wah kitu ge. Tah matak ai kade jaga adi geus rumah tangga mata lain nyontoan teu balik kanu jadi anak ayeuna amuk-amukan ka salaki teh. Kade pisan mak teh bakat tingkunya ka ujang teh lain nyontoan teu balik kanu jadi anak ayeuna sok amuk-amukan we ka salaki teh. Hampura pisan mak ujang ka ujang teh sok gararan deui nya ari di imah teh. Kan heueuh da kumaha deui atuh da. Matakan aing mah kade jaga ulah sok amok-amokan jiga mak teuing ka salaki teh. Matak mudah-mudahan boga salakina sing anu bageud ulah sok piomongan wae. Sing anu ngarti meh teu loba piomongan. Da apa maneh ge lamun misalna teu piomongan mah teh moal gandeng teuing. Kan eta atuh da kacida-kacida teuing da ngedulna deui bapak teh. Ade aing mah ulah kanu ngadulnya. Nya Mak. Mama, si teteh mah geus gaduhan ka bogo. Ulu cek saha jang? Nya mah bisa juga ku ujang katingali. Wah, maknya. Ulah teh ulah waka bobogohan leutik keneh. Pamali. Gandeng ujang sok aya wae. Eta mah rencangan ngaos. Teteh mah eraeun padah deket emak eta mama. Heueuh kan bae lah. Tapi ulah waka kamalinaannya, cu. Eta kopi beakeun heula tah. Beban.